mudah-mudahan orang dipanjangkan umur, di samping dipanjangkan umur diberi sehat, di samping diberi sehat orang diberi bisa ibadah, samping bisa ibadah bisa tobat ka Gusti Allah. Urang maut, pamajikan orang maut, anak orang incuran keluarga orang kabeh keur aya dina tobat, aya dina ridho Allah Subhanahu wa taala. Di barokati Ummul Quran. Al-Fatihah. Tapi orang madeka Allah eta ge sarua deka Allah ngan melalui utang hitung dipake ka Allah jang supaya mustajabud da'wat mangga. Tapi nu leuwih bagus mah urang nyebut asma Allah supaya karasa. Urang menyebut Allah teh can karasa ka jero jantung ka jero kolbu kakarak disungut doang. Boro-boro ilmu nu lain asma Allah ge ngandatang kasungut. Ieu makan lalawanan anu tadi pedah nu tadi ke nyaritakeunana ulaika humul ghafilun. Jelema-jelema anu tadi teh eta jelema nu paroho ka Allah sanajan nya maca Quran tapi de korupsi kos DPR lain teu barisa maca Quran tapi korupsi mah terus gopil bae sanajan Quran dibaca. Menteri lain lalagaan ilmuna tapi pan menteri agama nu itu di penjara nu ieu di penjara pan eta teh jelema pinter tapi kan di penjara. Lain teu bisa maca Quran tapi gopil bae tetep sebab macana datang ka sungut doang. Sabaraha bupati nu santri Yasin Rahmat dibalik Rahmat Yasin sarua sabaraha gubernur penjara eta teh akibat penyalahgunaan korupsi dan lain sebagainya. Apakah PNS itu loba anu mabok ambalaya PNS nu mabok gimana itu PNS di mata negara dek bener kumaha PNS lagi mabok terpercaya sia kaing terpercaya sia kaing percaya tuh atau percaya lagi nang sia nyawa nang sia bahwa PNS marabok tes urin pernah PNS Tangerang tes urin nu mabok sabaraha je barang sana marabok nagara dek bener kumaha dicekal ku marabok. Masya Allah karim timimiti SMP SMA mabok ambalaya baheula Yogyakarta ieu teh adalah negara paling hebat disebut lagi kota pelajar. Jawa Barat Tasikmalaya kota pelajar eta teh geus boga julukan kuari kota mabok kuari sadarina naudzubillah min zalik wa min zalik julukan tinggal julukan kota pelajar mabok zina. Tasikmalaya julukan ada kota pelajar mabok zina. Tasik Kresik Ciamis manis eta kan eta moto ngaranna moto Sunda eta kos kitu tah moto Sunda Tasik Kresik Ciamis amis manis Garut saya mau dong Garut domba Masya Allah. Nah ieu teh lain sakadar disungut tapi walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Allah ngabogaan asmaul husna kangjeng nyaritakeun 99 sok sebut ku anjeun pake menta melalui ngaran-ngaran tersebut kudu masuk hati fad'uhu biha. Lumantak atuh hese yang datang ke atas teh ulah-ulah nyebut mulain nyebut Allah ge hese sebab Allah teh mimiti asmana nomor kedua zatna nomor katilu adalah
ngahiji na itihadna di bahasa doang. Allah Allahu Allah Allah Allahu Allah Allah Allahu Allah Allahu ya khaliquna Allah Allahu Allah Allahu Allah Allahu Allah eta teh Allah Allahu Allah Allah asma Allah zat geus luhur doho keur carita asmaul husna wallah Allah Ar-Rahman Ar-Rahim hayang supaya asup ka jero hate teh lain bantrak-bantrakeun kudu boga guru urang nu nungtun urang lantaran tina asmaul husna nu 99 supaya ngahiji nu 99 dijieun 7 makom makom teh hartina tempat keyakinan urang ibadat teh kan tungtungna supaya yakin nyebut Allah ge teu yakin mah atuh sarua bae jeung nyebut tu sejen ngan beda setik ieu maka pangeran ieu lain gimana we yakin atuh gitu-gitu keneh ibadat teh datang ka yakin urang dititahna teh seluruh kondisi peribadatan spiritual lahiriah keyakinan jadi urang nu ibadat ya lambang keyakinan lahirna kos kitu berarti keyakinanna kadinya jelema ka gereja oh keyakinanna berarti ka Kangjeng Nabi Isa jelema ka kelenteng oh berarti keyakinanna ka nirwana jelema keyakinanna oh ka Gajah Mada keyakinan dan lain-lain sebagainya eta berbagai keyakinan kitabna beda-beda urang kuari masjid oh keyakinanna ka Allah kamu sholat oh keyakinanna ka Allah keyakinanna tah seluruh peribadatan dah dina ka Allah beda-beda aya nu kontinu setiap aya azan cepet setiap aya azan cepet setiap aya azan cepet ka mana pasar set tah eta nah eta sesuai jeung keyakinanna Allahu akbar Masya Allah alhamdulillahirabbil alamin azan keyakinanna tinggi ka Allah bocot kabeh langsung wudu kasih berarti tinggi keyakinan Allahu akbar jam sabaraha emang dak jam 12 angel kana ieu rada turun dak keyakinanna turun lah tenang jalanan berjamaah moal kan teh teruskeun bae kitu keyakinanna rada mundur Allahu akbar Allah jam sabaraha emang jam 12 aing ini hasilnya yang hasil ke kudang ke usia turun jasa sama keyakinan Allah akbar Allah adzan deui itu budak yang memang ada yang enak geus terek adab tah henteu rada deres tah aya nu adzan ge rada deres salat mah henteu tapi ngadengnya oh ke asar ke magrib magrib deres nyana kaingetan keneh Allahu akbar Allah jam sabaraha oh azhar salat henteu ke adzan deui jam 3 jam salamat Allahu akbar Allah oh asar dahar henteu salat henteu dahar bae bari eta geus sunat ge Allahu akbar weh dohornya isuk ege isuk ege isuk mendang geus parah tah mah geus basi jadi urang leuleuh jelema keyakinanna deuleuh giat dalam sholat sakitu bae geus keyakinanna teh deuleukeun realisasi ibadahna guys Allahu akbar woi sholat cepat berarti tinggi tak keyakinanna keyakinan ge kakarak mudag waktu sholat berjamaah kakarak datang ka dinya encan ye aya deui si eta kan hebat amat sih kunaon asal azan cepet horenganan aya rangda Masya Allah sisi masjid salakina paeh cepet jasa asal azan cepet ya mah pamajikan nage pamajikan datang ka ngalem ka haji hebat jasa asal azan banyak mah lupa pohara mimitina mah di alem aju angel sakina balikna orenganan buaya darat tah ulah disangka lamun aya anu azan cepet ulah bahwa eta teh kadinya ulah deuleuh heula lamun nyana teu ngaca bener salat lamun ngaca heula lain
ngaca heula rapi kopelna ge embung dengdek ke sesengitan sing ada tah lamun deuk berjamaah aya kos kituan sing ada rapi sajadahna ge eta kudu rada aya pencurigaan setik orangnya ada jauh-jauh mau anak we sial eta anak saha iya anak saha aku anak satu cak pamajikanna anak kurang kene anak kurang di mana kenapa ngomong guys anak kurang kene urusan mana itu dekat masjid innalillahi wa inna ilaihi raji'un cak pamajikanna boka aja masih kene itu terserah didinya mendek diteruskan terus mendek gesan-gesan boga anak ieu budak asa disuat-suat ya hati naon kaeng mah bebeja ke de kawin mah moal diizinan ngadoan diizinan datang ke kiamat aing geus kieu kumaha tuh geus kieu kumaha tuh sakeuna teh atuh anak urang ieu tah geus beres menang minggu mau deh iya ya di anak di mana siap sering biasa mau anak tahu budak Masya Allah bisaan berjamaah atau ganjarannya langsung adzan giat itu berarti tinggi keyakinan encan tapi maksudnya kakara keyakinan berjamaah nah kuari ini bener-bener apa ente sih ka Allah kakarak tidinya lamun geus bener-bener ka Allah tinggi berarti keyakinan lamun geus tinggi keyakinan geus ibadah geus mantep jasa datang ke keyakinan ibadah teh datang ke keyakinan asal geus yakin geus ibadah mah asal geus datang ke yakin geus urang mah kuari yakinna kagarak datang ke kana pikih maka pikih awas takbir pos tu tartain mun eta teu sah kama fi fatul muin di bawah salat usolli fardhu zuhri arba'in raka'atin mustaqqa qala mustaqqa adaan ma'muman lillahi ta'ala Allahu akbar Allahu akbar kalau itu udah jadi adzan Allah sejak kaulah sholat zuhur 4 rakaat makmuman laitan bar salah henteu sebab emang nyana keyakinanna datang ka dinya kita digetatkeun di jero hate Allahu akbar sejak kaulah sholat di jero Allah awas isian kos tari Allahu akbar aya nu aduh can eusi salli Allahu akbar can kaisian bener tah can kaisian salli fadl Allahu akbar benang tapi eta orang yang mencari takos gitu dari takos gitu atuh emang ai was-was mah hese nah was-was geus ti ditu da setan jiga nangeutina di gugu nah di Banjar gaya guru kula salah sahijina di Banjar jangan mumu salat jangan kos gitu mimiset jangan mah kos gitu heula mun cara motor panas geuna sholli Allah encan jalan lagi encan sholli Allah encan jalan lagi encan siap sholli Allah apa dasar sholli Allah karena kamu sholli Allah ayah salah saya guru lu kasih itu tah Masya Allah macam-macam di Banjar itu mentak lamun nyanakeun mujana ke masjid sholli Allah sholli cak anakna kene patah setar atuh santri wani anak patah dak setar dak
Allah Masya Allah eta salat teh kos itu asla. Nah tapi lamun didinya yakin atuh dinya lamun urang terus ngagugu bae fikih kitu bae kajun ngaji ka mamana ge ngaji ka Irak ngaji ka Iran ka Mesir kitu bae ngaji fikih kitu bae kos tu tarik Allahu Akbar. Tapi lamun urang det naikkeun diri ngaji thariqah menuju hakikat lain di dinya teh nyieun yakin urang ibadah supaya datang ka yakin teh di dieun posna 9 pos tobat pos sobar pos syukur pos zuhud pos tawakal pos kitu khauf roja pos ridho pos mahabbah eta 9 pos 9 keyakinan lamun geus boga yakin di pos eta kabeh bakal ngilu sebab asmaul husna asli nama ngan 2 hiji Adam 2 subut ngan 2 asmaul husna 99 bahkan keseluruhan asma Allah ngan 2 Adam jeung subut Adam hartina Adamu tiqorihi ila ghairihi teu butuhna Allah kanu sejen subut hartina tetap subutu ghairi subutu tiqori ghairihi ila Allah tetap butuhna salian Allah ka Allah ngan sakitu Adam jeung subut Adamu subut tiqorihi Adamu tiqorihi ila ghairihi teu butuhan Allah anu sejen Adam artinya subutu tiqori ghairihi ilahi artinya tetap butuh dan salian Allah ka Allah kan sakitu kabeh deuk numbana bae ge jang ngadatangkeun ka dinya dijieun lah pos 9 sok pos tobat heula sebab asma Allah teh at-taib asma Allah teh kablah dituna as-sabir asma Allah teh asy-syakir asma Allah teh az-zahid asma Allah teh al-mutawakkil terus kabeh nah didilah dijieun kurang teh pos 9 asma Allah sabur gitu sabru asma Allah tobat asma Allah sabru geus urangna engke adalah anu taib asma Allah sobar as-sabru asma Allah sabru urang nu sobar engke bakal as-sabir asma Allah syukru urang nu syukur ngaranna as-syakir supaya bener-bener urang jadi taib supaya bener-bener urang teh jadi sabir supaya bener-bener urang jadi syakir dan selanjutnya dijieunlah pos melalui ahli thariqah seluruh thariqah naon bae pasti kembali ka dinya thariqah Qadiriyah, Tijaniyah, Utsmaniyah, Naksabandiyah, Qadiriyah, Naksabandiyah, Khalidiyah, thariqah Tijaniyah, thariqah berbagai-bagai, seluruh thariqah kabeh kembali ke pos eta supaya yakin. Ieu atuh lamun geus datang ka yakin mantap. Geus kudu aya nu nuntun, mursyid ngaranna, teu meunang sambarangan. Geus kurang kuari maneh teh ayeuna mah tuh kudu melaksanakeun suluk teh hiji bahasa dina thariqah jelema nu ngalaksanakeunna ngaranna salik suluk teh artina nyucruk jalur mapak tapai ari salik adalah nu nyucruk jalur mapai tapai mapak tapak mapai tapak ngan nu dimaksud suluk di dieu suluk maksudna ieu teh nyucruk jalur para wali Allah salikna nyucruk makom yakin nu dipigawe ku para wali Allah geus atuh kuariba suluk jelema nu salikna nu ngalaksanakeun makom yakin deuk menuju makom yakin dina asma Allah engke hayang datang kana sifat engke hayang datang kana zat di mana geus beres dina asma
bakal datang karena sifat, engke bakal karena afal. Asal geus kaharti asma jeung sifat jeung afalna bakal kaharti zatna, yakin karena. Jadi dia yakin mah engke kurang dibuka-bukakeun ku Gusti Allah. Lamun urang geus datang ka yakin mah, buka mata urang nu ieu, dedeulean mah lain nu ieu. Ceuli urang nu ieu dibere dedengian lain nu ieu, geus yakin mah beda. Ambean urang nu ieu tapi engke dibere ambean nu lain ieu dibere henteu selalu dibere. Di mana hayang? Di mana teu hayang osok dibere, ngan urang embung. Geus. Dibere dedeulean ku Gusti Allah tuh. Jadinya nage kaget, ya Allah kok dibere kos kieu? Kok dibere kos dedeulean nu lain dedeulean nu biasa, dedengian nu lain dedengian nu biasa, aambean nu lain aambean nu biasa. Sidina Umar bisa neuleuh bala tentara nu aya di Yaman, coba bayang. Cek Sidina Umar naik aljabal kadeuleuh kan ku Sidina Umar bala tentara teh ieu dihandap sedangkan musuh nyerang. Cek Sidina Umar teh sia lamun kaburu ka musuh datang kadinya bisa kaserang. Hei aljabal maksudna naik kalur kabeh sahabat naik bari nanya, "Woi, suara Sidina Umar tah mah?" Suara Sidina Umar. Sidina Umarna di Madinah. Kadeuleuh ku Sidina Umar. Dibere blak, insyaallah. Aya tamu datang namu ka Sidina Utsman. Cek Sidina Utsman, tadi mana di jalan zina. Hah? Zina. Masya Allah, ngerasa bahwa nyana tadi di jalan teh aya awewe ditanya terus dirada dipaksa dideuleuh gitu. Berarti kan zina mata. Cak sahabatnya Masya Allah Kangjeng Rasul geus teu aya, tapi aya nu seperti Kangjeng Rasul. Bisa deuleuh kulana di mana? Sidina Utsman cuma nangis, ya Allah ya Rabb. Poho. Bisa kadeuleuh tah? Mata-mata jelema anu jelalatan teh bisa kadeuleuh. Bisa kadeuleuh. Aya gambaran di mata itu aya sarwitian mata. Kadeuleuh katempo. Gitulah jelema geus boga yakin. Masya Allah. Moal Ki Balam bin Ba'uro geus boga yakin ketika yakin teh dicabut ku Gusti Allah aras goyang mengadoa. Muridna bisa hiber. Masya Allah karim. Kos gitulah ilmu yakin. Geus lamun ilmu yakin mah kumaha tah mun geus datang ka ilmu yakin? Suluk. Sesuai jeung perintah guru dina Asmaul Husna anu kuari ngan dijieun 9 makom. Lamun maneh geus datang kada 9 makom, hiji makom ge geus boga rasa, 2 makom komo geus datang ke 9 makom geus hirup bisa hiber ka mana ge. Rahimallahu ahi cek Kangjeng Nabi buka ngaramatan Allah kadulur kura Isa lau zada lamun tambah keyakinanna lama syafil hawa niscaya nyala lempang di awang-awang cek Kangjeng Nabi. Beuh dulur kura nu ngaran Isa lamun tambah keyakinan bisa hiber warak tah kos karena itulah ahli-ahli Allah. Geus lamun jelema geus ibadah datang ka dinya moal aya anu dimudap dimodif, moal aya haram jadi halal, halal jadi haram, teger bae. Allah nu dideuleuhna. Lain duit, lain dunia, lain jabatan, lain tata, lain kemuliaan, lain keagungan, hiji Allah ngeunah teu geurah ku masia. Aing mah parentah Allah nyampe ke titik sakitu. Kerasa ku sia menang hidayah sia, teu karasa sia adsana sia cilaka ujianna. Ih, aing mah moal ngaji cenah ka Cilok lah kos kitu mah tah Allah. Can mun ditahan sia ngaji ka dieu. Aing mah ditahan teu naon teu mere di tilok sia. Emang tuh cenah kiai mah hayang dibere atuh sia lain hayang dibere mere ge tilok. Mah lain maksud aing hayang dibere atuh henteu sia sok mere tah henteu. Atuh henteu cenah ngajina ge di Takal Buah. Teh karasa pan ku sia. Ngajina di Tangkal Ambon. Kitu mah cenah kiai hayang dibere ulah nyebutkeun kiai hayang dibere henteu sia geus mere encah. Can jakna teh. Atuh urusan hayang dibere hayang henteu mah teh urusan aing. Urusan aing mah kumaha aing jeung Allah. Ai sia di cenah aing mah boro-boro mere wau ge henteu atuh bukan sia. Badak nu di luar mah eta mah lah sok di luar teh sok bisa bahan teh atuh geus kuarena teh di aku deui geus kabehan lah nya di luar kitu amat sih atuh kitu bae eta mah geuh cenah kieu na hayang dibere urusan hayang dibere jeung henteu teh urusan aing salah aing bener-bener aing siang geus jang pere
heuh nya tuh encan cenah wau gen teu embung lah embung wau geus dipenta enggak ada tah ieu kan gulak hate urang lempeng ka Allah dijieun seperti kitu babari zikir nama ilallah cau gede ilallah aya di berena rada gede ilallah panjang zikir lagi doa na ge geus kararieu kieu deui sugan teh geus naik deui udah deui seberes deh nah iyalah nu hese datang ka makom yakin mimiti urang mun tobat teh mah tobat terus tobat ka Gusti Allah tobat na ge aya 3 rupa tobat syariat tobat thariqah tobat hakikat tobat syariah mah eta teh awamir wan nawahi urusanana zahir perintah jeung larangan wari naik geus bisa eta majang geus sapopoe naik wari tobat da tobat dina thariqah urusanana qalbu kecenderungan kolbuna kana dunia kecenderungan kolbuna kana nafsu kecenderungan kolbuna kana materi dan lain-lain sebagainya tobatan lempengkeun ka Allah melalui tafakur jeung muraqabah naik set datang ka roh tobatan tobat hakikat ngaranna lain bantrak-bantrakeun ko bogus karolot bantang ka modar sanwal bisa tah moal lain pabagatan kudu pepegatan heula jeung dunia pepegatan heula jeung makhluk pepegatan heula jeung karamean jadi berarti cicing sorangan teh indah baturna teh ngan sakadar tasbih Allah baturna teh sakadar Quran maca Quran baturna sakadar kitab eta lah nu jadi batur kabelah dituna hiji be nu jadi batur Allah kuncina kuari kunci bahagia amat aing teh nyaho ka pangeran anu asli pangeran teh nu ngadamel langit ngadamel bumi katut eusina batur mah gagah jeung sugih teu wauh ka pangeran eta aing mah bahagia dibere nyaho ka pangeran nu asmana Allah masyaallah karim senang luar biasa lantaran Allah mah Ar-Rahman Ar-Rahim Al-Malikul Qudusus Salamul Mu'minul Muhaiminul Azizul Jabbarul Mutakabbir terus senang insyaallah Allah teh anu boga rahmat Allah teh nu ngarahmatan Allah teh nu Ghafur Allah teh anu maha hampura Gusti urang boga dosa dihampura senang boga pangeran modal gitu ketika urang kesusahan rahmat Allah turun senang masyaallah ketika urang butuh dibere ku Gusti Allah senang boga pangeran kos kitu 2 nomor katilu pangeran nu nyieun langit katut eusina anu mawa rahmat selalu ngarahmatan selalu babarengan jeung aing ya Allah di mana innallaha ma'ana Allah teh bareng jeung urang wa huwa ma'akum aina ma kuntum Allah teh bareng jeung urang di mana bae urang ayana innallaha ma'al muhsinin Allah babarengan jeung nu nyieun hade innallaha ma'as sabirin Allah babarengan jeung nu sabar aing mah tenang sebab bareng jeung Allah nu nyieun langit jeung bumi geus ka mana moal sieun kama mana muasieun sebab geus boga rasa ilmu teh lain disumut tapi kerasa ku qalbu kerasa ku roh yakin ngaranna nikmat geus hirup udang peuting geus teh sieun sebab Allah bareng jeung aing Allahu akbar teh sieun ka pocong teh sieun ka kuntilanak ya teh mah kos kitu aing mah jeung Allah jeung bogana awas ya bejakeun ku sia ka Allah kuntilanak goblok sia ka aing aing keur bareng jeung Allah bejakeun sia ku aing ka Allah tolol sia sieun kaya kuntilanak aduh panas aing teh balik ka raja aing aja pendi balik kana ka rajana minta pertolongan ya Allah ya Rabbi pocong gitu kayaknya aing sia pocong aing jeung Allah ya ulah sembarangan sia langsung injit pocong jet ciil kami urang dak dileuweung sorangan aya bae eta buaya di kamana sia buaya calangap aya sia gara calangap sia makhluk Allah aing makhluk Allah ye Allah na keur bareng jeung aing awas sia bica calangap ge sia teh nang Allah keur barengan jeung aing nah leos ujianana buaya ge
mau bejakeun ku insya aya sia ngalaleg aing awas sia goblok sia makhluk Allah aing makhluk Allah sia teh ya nang nyalangapkeun Allah aing teh keur babarengan jeung Allah bejakeun sia ku aing ka Allah ha langsung nutup sini sok keur bejakeun sok ku hari urang coba ka Taman Safari turunkan di mobil kurang aja Pendi saya pas di Maung deh wah hai sia makhluk Allah aing makhluk Allah iya makhluk Allah aing makhluk ku baung dioyak-oyak ya inna lillahi wa inna ilaihi keyakinan mah di dieu tah di kolbu jadi urang teh ya ibadah datang keyakin puncakna keyakinan ialah cek Imam Ghazali ti Kangjeng Nabi terrealisasi tentang pembenaran orang terhadap Allah datang ke mana orang ngabenerkeun Allah eta yakin ulah wakakan kos kitu renen teh luhur teuing dina perebah rezeki baheula wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha setiap nu kumalandang di alam dunia ieu teh Allah nu ngarizkianana eta kecap saha kecap Allah sia percaya ke Allah bahwa Allah pangeran percaya eta sia yakin eta sia percaya bahwa eta ayat ti Allah yakin sanu ngomong eta Allah yakin mah cantang tuh percaya bener percaya nama bener yakin cantang tuh ha geura mulai kurang guaridet bae orang magahan ngaji tong trong ngaji jeung budak adang ka imah ka jauh beas wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha baca habeka numbak seueuh moal ge ka ayo baca deui wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha jalaparkeun ka ieu nya geus kieu kumaha tuh ngautang sia ka itu ka warung ngautang dia mayarna kongkorong sia tenang aduh kak ayat ngarusak kongkorong kak baca kurang mah ngagidug beta mulai guys dah diuji keyakinan ku Gusti Allah magahan ngaji emang kumaha gitu ulah deuleu kiai geus atuh mapan ulah deuleu kos Habib Lutfina ulah deuleu kos Habib Umarna ulah deuleu kos Kiai Buyana deuleu keur ngarayapna emang kumaha gitu Masya Allah tah kos gitu mulai geus tah geus ngojeknya mulai ngojek turunnya na ka syariat geus mal naik satungtungnya nang ngojek heh coknya nabi di Kanjeng Nabi ge bersyariat berarti nyana bersyariat geus teh mah jang contoh doang kan Kanjeng Nabi mah apa Kanjeng Nabi butuh henteu teh mah jang nyontohan bagi jelema anu teu mampu kos kitu mulai nu dagang karung tani eta jelema nu teu boga keyakinan ka Allah nu kos sekarang itu teh meng pelehe eta mah teu boga keyakinan satungtung jelema dagang teu boga keyakinan guys beres tali terboga keyakinan usaha terboga keyakinan berarti aduh aing malah mun teu tani atuh teu dahar kadinya kan aduh atuh aing mun teu dagang atuh teu dahar geus keyakinan jadi dijadikan karung dijadikan pangeran punyana tuh sawah dijadikan pangeran pabrik dijadikan pangeran PNS bupati dijadikan pangeran punyana pagawean tak eta teh ngomong geus luhur dina syariat mah masalah dagang teh aja urang mah bersyariat mantak lamun encan waktuna bertoriko ulah sok totorekatan ulah sok totorekatan ulah ngomong ente torekatnya apa sih
Anak mah Qadiriyah, anaknya Nasabandia. Ente di mana musiknya? Anak di sono. Iya udah. Ente dagang apa aja? Tas dorekat yang ngobrolin dagang goblok. Ente dagang apa? Anak mah dagang itu apa namanya warung kelontongan. Ente anak mah dagang gas. Teka belum gitu ku gas. Nanya ngobrolin torekat aja dagang. Nah, gua harikan kau sekarang itu. Kula sering jasa kula ditanya, "Kiai torekatnya apa?" Tahu dah saya mah enggak tahu. Yes, aya batur aing mah nanya kasih moal, ditanyain teh hayang urusan kos gitu. Aya batur, kalau situ torekatnya apa? Saya anak Sabandia. Guru saya mau sono, musik sono. Oh, kalau mau udah saya ajak sono. Iya udah beres. Kebal ditanya. Situ dagang apa sih? Saya dagang gas, alhamdulillah. Apa norekat teu meunang dagang? Lain teu meunang. Encan wayah. Norekat ulah sok dagang, ulah sok tani ulah. Keur meujeuhna sulukna deka Allah mungprug paeh-paeh hirup-hirup. Antak atuh hese norekat hese saja lemana. Dijawab babarian ya kita kalau enggak norekat enggak kenal Allah. Iya tuh ngomong atuh secepling-cepling apa bari ngomong atuh. Iya kapan kita kenal sama Allah ya kalau nggak norekat ya kagak bisa. Udah kita norekat aja mumpung ada kiainya. Tah datangkeun ka yakin. Set sok kumaha ieu datangkeun ka yakin bahwa setiap buku malandang pasti Allah nu ngarizkian sireum teu boga pabrik hirup. Kupu-kupu teu pernah nyada jadi karyawan hirup. Manuk teperannya boga pabrik hirup. Kunaon atuh sia dibere akal jeung pikiran eleh ku manuk, eleh ku sireum, eleh ku kupu-kupu sia. Je. Nu matak ku ari mah beurit ge beurit gari ngahiji jeung urang. Beurit, baheula mah beurit gede teh kan aya di pasar. Pantes lantaran urang pasar mah kos beurit kabeh. Ku ari mah tah ka kampung mah ngahiji ku ari beurit jeung urang. Kurang kayak berit, kurang nggak berit ke ngomong, sia nu berit, nggak nyaho, cia ngelawan, orang ngomong mah kos gitu ta, pemajikan orang berit sia, nanti ke pemajikan orang, sia nu berit, disalahin cokotan bae berit sia, salagi sarua deh berit siapa berit, bandak berit teh lambang, berit ngahiji jeung orang, kahirupan anak geus akur jeung nyana. Tuh terus tah ieu tah asal boga yakin makan lain disungut di jero hate aing boga keyakinan yakin teh kan tina ilmu heula bahagia nyaho ka pangeran bah pangeran Allah aing senang jasa Allah teh sebab Allah nu sugi sok mereka aing nu sok mereka aing teh aya babarengan jeung aing keyakin urang ketika urang nah teh di bedak atuh tinggal urang ba Allah babarengan jeung aing masyaallah nyanggakeun sadaya-daya ka Gusti pan bareng jeung abdi teh bareng kan jeung Gusti abdi makhluk Gusti aceuna ku dipaehan ku Gusti kudu teu dahar atuh mangga bae aceuna atuh abdi nu dibere nyanggakeun sadaya-daya Allah mah maha kawasa aya lah jelema liwat set jelema asli ieu jelema keur cicing bae mang ieu budak cicing bae nya mang keur naon keur naon hayang roti tergantung keyakinan lamun nyana keyakinan datang oh iya meureun ti Allah datang roti datang hayang dia dibere dua datang ka dinya keyakinanna mun aya keyakinan leuwih nur mang hayang roti cicing bae hayang geus kumaha Allah bae mun ditawaran coba hayang jawab kumaha si budak ditawaran cicing bae penting bangun lapar tinggalkeun bae tah los jang sia berangkat kan tinggal urang ngadahar keyakinanna encan luhur keneh eta masa kitu mang mang bangun lapar ya cicing hayang dahar tah roti hayang cicing ieu budak lamun ditinggalkeun asana paeh sanajan dibere roti bae ka babatur ka dieu sia pang nyalangapkeun calangapkeun bere roti dorong kucai dorong dei darah gedean cak batur darah gedean dorong deh kucai dorong deh tah coba kan saya sedang bentanya alhamdulillahirabbil alamin itu bisa keur nyoba keyakinan datang ke mana ieu
ternyata orang kana lamun urang nyakin geus tinggi jasa diwapan ku batur ulah hese nu gering bapak urang tah ngadahar tah bohong para rakyat lamun teu dahar geus bahaya ieu mah geus tahu tanagan mana mak ieu yang geus daek dahar saja bubur coba bikin bubur oh tuh bapak calangapkeun eta aya rizkian keneh mah dicalangapkeun bapak urang calangapkeun inuman seprit mana seprit manya nu gering seprit jang aing iya nu gering itu aing mah kudu seprit tuh eta aya keneh rizkian mah kajeun kuku mah dicalangapkeun bae rizkina datang ke mana Allah nu ngatur urang tinggal kayakinan bae nu gering ya aya keneh rizkian mah ti Gusti Allah datang bae ka beuteungna tah tinggal urang kayakinanana heuh nya teu daya teu upaya orok teu bisa usaha dipangusahakeun atuh urang ge sarua bae lamun urang boga kayakinan orok boga kayakinan ka Allah can loba dosaan kos kitu aki-aki gering kieu diuapan urang ge boga kayakinan kos kitu diuapan urang urang boga kayakinan geus dewe ka Allah cek pemajikan kak ieu pokona cici kak barang balik cici longo ka jokos kieu kak emang ngaji naon di ditu kak jadi kos kieu kakak ieu cek pemajikan aing sieun tinggalkeun ku aing goblok barang ditinggalkeun aing pae sorangan pemajikan lah tertoel ku Allah sebab janana yakinna lalagaan lain deuk nyoba diri ku sorangan ka Allah nyoba ka pemajikan coba pemajikan ka aing ngaladenan tante atuh moal bisa kuduna ka Allah ulah ka pemajikan lamun urang tawakalna ka pemajikan salah coba pemajikan aing ngaladenan aing tante salah ka Allah sebodoh cek hati aing mah deuk ka Allah bae deuk indit deuk ini sebodoh Allah moal ge ka pemajikan ge engke ge nyana ge ngagerokeun anakna itu abah sia tas ngaji di Cilongok jadi kos kieu emang ngaji naon sih tadakeun coba ka babaturana tadakeun oh ngaji torekat bah ulah ka ngaji torekat atuh jadi kos kieu dicalangapkeun minuman beres deui ngeunah teu ka ba mun aya mah daging kotok sial ieu pulah pilih sagala teu jadi mah dorekat da punya milih kos gitu atuh aya dorekat mah kumaha pameran ti Allah nu datang ka jadana kumaha ti Allah karak nah tapi lamun nya anak geus bener-bener sesuai jeung petunjukna engke ge moal katahan ka jeung kuku mah sebab aing tenang biasa boro-boro babarengan jeung Allah nu boga anak kakarak bareng jeung sugih bae urang geus tenang jasa aing bareng jeung si anak tenang jasa tah iyalah walillahil asmaul husna ngahaja kukula teu dicaritakeun secara spesifik besi diturutan ai kiai onom jeung santri nurutan ge geus aya modal ieu bahasa tukang karung nu karari itu patut tungtung nama pan ngamalacin bah emang enggak dagang lagi enggak abah norekat sekarang tuh karung mau dikemanain bah udah bagaimana Allah aja bakar-bakar dah kan salah ilmuwan mah udah bakar muka mana apa mau udah muka Allah aja sakpoe dua poe jana kuat ya kan seminggu bah ini gimana ini kesononya emang kenapa akan itu dapur gak kebul gimana Allah aja udah kalau gimana Allah mah udah saya mau pulangnya pada pulang semua sini ada sendiri sama Allah ya jangan atuh gua sama Allah juga gak kelihatan berarti kan tahu ilmuwan bahkan kos gitu mepet baiknya nami lu balik iya dua ilmuwan bahkan aja aing mah berkeyakinan Allah bareng jeung aing
Pan Allah mah gaib, justru aing teh endek ngarealisasikeun pembenaran aing terhadap nu baha gaib. Allah teh nyieun langit jeung bumi aing supaya ngarasa bahwa ieu da dabelan Allah. Ieu mah kakara caritaan doang. Allah teh Rahman, Allah teh Rahim. Aing mah hayang kena karasa bahwa Allah teh Rahman, Rahman Allah teh kena karasa ka jantung aing. Rahim Allah teh kena karasa ka jantung aing. Coba aing mah hayangnya moal ngan sakadar dibaca ya Asmaul Husna tapi kena karasa ku diri aing. Ku jiwa aing geus babor sia kabeh aing deuk jeung Allah. Geus leuweungan disengseurekeun ku batu. Jadi disengseurekeun we kerjeng Allah ieu. Dihina ku batu basen da salehna sia aing aing kerjeng Allah ieu. Tata. Lamun terus tah secara spesifik tah di antara Asmaul Husna ngaran-ngaran Allah engke ditarurutan ku nu teu ngaji cilaka aredan kabeh. Aredan ieu tah mantak ieu dicuptek lantaran iya besi kieu padahal mah encan guguru salah mantak jelema ngaku torekat kayawan encan guguru kajen kuku mage atau gugurna teu anggeus di deuleu langkah-langkahna di deuleu zikir-zikirna encan komo hajunyana ngaijazahkeun zikir mah encan salah fitnah kajen kuku mah ge zikirna lain berarti ulah tapi ulah mengatasnamakan torekat zikir biasa bae lamun nya mengatasnamakan torekat berarti geus kudu aya makom-makom anu kunyana dilewati sedegeun kanyawan ku ahli nama lain tah mah kajeun kukum hage tain cilakana kuari teh geus ngamursidkeun sorangan kula mursid di mana Haji Mursid sugan teh mursid naon atuh sabodo sia Haji Mursid mah ieu aja kuari barang jadi ahli no aja torekat teu wau jeung jelema emang kudu kitu barang kuari geus torekat kehidupan lain kitu antara keur suluk jeung geus jadi kudu berbeda. Iyalah Asmaul Husna walillahul asmaul husna ngan ngahaja eta henteu spesifik cara-carana beusi ditaluturkeun ngan engke geus datang ka yakin berarti geus aya rasa beda jelema ibadah geus boga rasa kemelang kapimplan teuting jeung beurang bakal akur bae neuleuh jelema nu di deuleu makhluk Allah nah adapun urusan mulyana hiji inna akramakum indallahi atqakum selain anu takwa teu dianggap jelema mulia kajen teuing bupati, gubernur, presiden, sugih saadab-adabnyana, sadunya pangsugina, satungtung tetakwa teu dianggap jelema mulia. Sebab zat Allah inna akramakum indallahi atqakum, nu pang mulia mah nu takwa, lain sugih. Pan di mata urang anu sugih nu mulia. Nu gagah nu mulia. Asal boga mobil bagus, horenganan menang sabulan dicokot deui ku daerah. Sial katipu urang. Walillahul asmaul husna fad'uhu biha wa dzarul ladzina yulhiduna wallahu a'lam.